Selamat datang di channel Orang Sunda, sahabatnya Jawa Barat. Batu Ngaliuk atau Batu Nengok salah satu batu yang berada di Desa Cimanggu Hilir, Kecamatan Bantarujuk yang letaknya di Cijurei. Mitos atau faktanya batu yang bisa menengok ini hanya Allah yang tahu. Bagaimana keseruan perjalanan bersama Bopeng menuju Batu Nengok? Silahkan simak video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Wantur, wantur, bisa, mangtur. Itu loba engkang-engkang. Apa engkang-engkang tuh? Itu apa engkang-engkang? Tuh, nora lumbang. Oh, tuh. Tuh engkang-engkang. Buntir tuh beunang. Non. Cuma alus aya hejo. Kuning. Nona. Ieu nanti teh. Koren. Betok sugan. Itu ada kumisan. Apal betok tuh? Dan betok ka mana mah kalau di kaihan eta teh kalau dilungitkeun. Oke kan? Bukan yang hidung teh. Naon teh itu? Ih, kan. Aku menang dua teh ya. Ada anaknya teh Lokman kan. Oh. Eta kekel. Heeh. Itu mang lo kekel mah. Naon lo kekel? Kekel. Asal ngebersihin bak mah. Oh, eta mah ieu lele toke. Ieu di dieu mah ngaranna kekel. Nu kasap teh. Pas nu di masih mangna warung. Itu cuma di kumpul. Jika kasapnya ada teu kasap. Oh iya, oh sisitan. Oh. Juga bu. Nang ai bogo tuh Mang. Jang naon nya eta mah jang ubar bobogoeun tuh. Alu mang bobogoeun. Itu ku bogo. Ieu ladetkeun geura. Ada korban itu kamu nang badak bogo. Tah. Ekor mana jadi sana dijadikan sana. Wih. Nya bogo ek dijieun sana. Ya lu demang dari sana. Aku udah jempol kan. Nabi Kak. Nang ngala. Nggit lagi. Oh, di dahar. Nona. Lauk kupang banyak ku eta. Lauk. Lauk. Ayo du bare kok. Tara. Galak. Males ngan hijing kana teh na akuarium na. Emang ini belum buat ngaliknya. Oh iya betul ngaliak kita. Mata mau batu diuk. Sama aku adu karakter. Non. Ngurus puyuh.
Apa? Boga. Boga tuh suadaran lauk. Warai cai. Warai cai. Naon tadi? Orang kaldu teh. Warai cai mah panjang. Kalau cuma bulang hidung teh. Heeh. Udah hidung ya. Heeh. Bapaknya itu. Iya, salah. Hah? Iya. Kemana? Itu sih mau tonton ya. Tuh apa? Tuh apa? Nyamuk yuk gua telepon ya. Oh, di pas aja. Jadi nggak pas aja. Gemuk ke ngarit. Gemuk gitu. Nah, handap. Aning luhur. Mun bersihnya, mun teu bersih lain. Ini kukutan ya. Udah bocah lamanya. Ayo sih, Mang. Lu mau tuh lauk nan wae. Lauk nan. Weng. Ada gua di orang mau halus. Betul lauk nan. Dek lauk kumong situ. Lo gemong naon sih? Pasti langsung pinipin lah. Hah? Pasti langsung pinipin ya, begitu. Mah sih? Kiko, tah. Ayak kan ya kiko deh. Di laut. Kamu naik di dahar sama mau enak kan? Masuk melanung tuh. Ya. Apa? Apal teh ya? Apa? Non. Jeung nami. Ini gerak mana bajuna? Ini kadang baju kan. Apa? Susulapan mah ya? Hah? Gerak. Wala, dari hujan ge. Cai ge kita. Mana aduh sabun? Soalnya mah juga nek, kurang. Soalnya mah juga nek di gerak. Bawa lempang ge eta ka luhur. Siapa? Nang kakor mak lain pasti. Lain. Salah. Lain. Naon? Hah? Ya. Iya mah tangkal iya. Aduh. Kulang kaling apa? Caruluk. Oh, heeh. Eta. Buah-buahan. Ayo sok jadi gula di sadapna. Heeh nya. Jadi gula. Juga tanggal kelapa adka. Kalau tuh mah masuk di atas ya. Ini jadi pula. Acan-acan apa? Ai tanggal salak mah cuma. Gitu. Khas gitu tapi kan pendek mangnya. Heeh. Oh, kamu harus biasa gitu. Loba iya, loba cucukan. Oh, salak nate dihanap nak. Heeh. Ya anak. Mau di rukur gitu mah. Ai kalau kurma. Ai kurma tilanan. Rukur terus ya juga kelapanya. Kor mama di luhur. Kelapa lah ya, tapi itu malah Daunnya sejenis gitu. simpel deh gerak. Jadi keduanya itu emang Naon melak naon? melak. Kalau kurma itu Korma. Kudu dua melak tanggal korma mah. Kudu dua tangkal. Melak tanggal korma mah. gitu. Setangkal mah jarang ayaan. Kan kawinna tina serbuk gitu. Kan papaduan tuh melaknya kusik. Ayo teh sabaraha geura? Sabaraha lempang deui tah? Dua lempang deui ya. Nah, tilu. Coba dua kebon deui. Dua kebon deui. Satu kebon deui tuh. Kontekan deui kalau. Banyak aja ada sisa. Buat lewat ya nan lalu bobo tentang lele. Terus aja pas kamu di situ nate. Udah ngeluk bobo. Luka tahu lele nama luka sama. Biasakan. Baru belum. Bogota deleg. Deleg apal tak? Apa? Deleg. Ikan gabus apa? Oh, Nya anu kitu. kamu kita bakal apa? Ngeunah dagingna. Dulu kita mamangnya cukan mang ya. Usupna ku bangkong.
tamang ya toman hukumannya. Heeh. Bangkong, bangkong. Bang. Di ngomong cucukan teh abis coba saja nyosan aku cucukan deh. Ikan iya. Aku kurang. Oh, ya cuma kalau bangkong suka. Bisa nah itu. Ngalaknya nanti Nek di naon? Nek diasakan. digoreng. Nah kapan? Da kudu nu gede, anu leutik majang naon. Ah, itu gede. Di mana? Ya kan turun. Abi mah bare tuh ya aku bangkong surat teh hade. Kunan bayar rap teh hade. Kulit. Kujang kulit. Kujang kulit teh. Kujang naon? Ieu ieu. Budug. Ya kulit. Kaliki lieu apal teu? Aku mah Kaliki apa lamun kaliki? kan kumaha. Nanyakeun ka emak geura pangalakeun daun kaliki gitu. Pake mandi. Aya. Nah, daun kaliki pake mandi ku cihaneut gosokeun. Na kulit. Tamang lusung kita. Ai nu pahang. Pahang kita kak. Pargin daunana teh kos Pas kieu mah. duit. Lain. Daunana teh kos duduitan. Aya eueuh di dieu. Bukan aya di jalan. Da sok dipake pagar. Pakai mandi. Mang batu bangkong mang. Mana? Mang udah mau kecil. Jadi mau kecil itu batu bangkong. Tuh batu bangkong. Atau di tengah sawah? Di tengah sawah. Oh, sawah. Batu bangkong. Gua tinggal lihat gitu. Memang jadi karur mang. Ingat zaman baheula gitu teh. Dikit-dikit. Disapan. Emang kecil sih. Mana? Dikit dulu. Oh itu. Ah? Cing na menempo. Aslinya kan dieunya. Jadi kan itu atuh. Betul-betul ngaliuk. Jika iya geningnya Pak Johan mah. Jika lutung. Jika lutung. Pak Johan mah. Cuma aslinya kan dieu mah kena dari kan itu, Kak. Iraha ka dia? Hah? Iraha ka dia na? Malikna teh. Cing juang tempona. Karang urak abi mah. Dieu teh jeung sipah duaan wae. Heeh. Ai batu ngalik teh ka dieu ngaharupna. Jadi ka ditu. Jadi kitu. Mana kana teh jalan. Terus saya ka dieu heula. Jalan. Hah? Selfie. Tuh. Di zaman zaman bangga. Zaman kitu wae urangnya. Zaman bae lagi ayam. Tapi itu potong. Loba tampele. Sampai itu gimana? Berenyit. Apa tuh? Oh, udang. Tuh berenyit. Tuh. Bentar. Nusuk dipais jeung kelapa. Oh, itu. Heeh. Impun. Impun. Coba. Ek diarah. Di kumaha nih? Eta, masa juga ya lilin. Oh, bang di kita panggil lauk naon ya? Dekat ciri hidung. Ke dia tah, kalau di rojok. Mending kene udang ya. Impun mah. Ngana impun nu gede nu gerde ulah nu leutik. Di jeung kalapa tadi pais. Mun ngaliwat nabrukeun kana liwat geura. Saya teman geura mamang ulang munang kerang, udang, galoba. Oh, lauk we. Tak jadi kumaha lu. Gimana ya? Tak munang sa ember. Munang nunggu baturana.
bangkong. Oh, kebalong we kieu kan. Handap na teh. Itu coba lelean. Ieu batu bangkong ya. Juga bangkong gitu. Emang siga bangkong sih. Emang siga bangkong karena gog. Itu coba bangkong nih. Itu dulu banyak Kak. Coba di Kuningan sejauh. Oh, deket. saya mah manggil nyata ya jalan jangan ini. Aya orainan kana. Nu hidung coklat. Ulang. Hah? Ulang oleh sawah. Gede dah. Sok ngagedean teh. Kenapa? Ayo orang masa kan perang nyari nuker. Kenapa? Gitu. Hah? Herek. Herek. Hah? Ayang. Osok itu Di babe jeung bedak sodan. Kak, emang dia kata ya nyari kan. Beli Marlboro. baru naon. Soji, tadi terak ka dia. Uji. Oh. Nah, Klub jagong. dia no aya nu meun. Wa itu yang sepan. Tuh, dia kan mang kene teh. Iya. Kemana jalan? Itu tak ada yang mau itu kan. Nam teu kudu sieun ah. Sok sieunan. Lain eta loba cucuk bener. Pernah tuh di dia aya puyuh manggih. Di dia aya sok manggih puyuh tuh. Tapi anggar malam gama sih teman. Malam gama sih kita kan. Antar nu kitu ngomongnya, jika cangka tuh ngabolong ya. Puyuh. Puyuh mah yang nu kieu. Nah pare keur kieu tah. Puyuh mah sayangna teh. Puyuh sawah mah ya. Oh dihanap berarti na itu. Mun ngaringkun teh. Si daunana teh. Teu bisa sayang puyuh. Eta di 80 kok puyuh. Kayak ge paling ker. Eta yang abi teh ker sumputan. Anu puyuh beran karena eta kanan kah? Yo kami kita untuk karena kita kan di sumur teh. Orang kitu kana bulan nak. Abi di jangan wae geus. Oh. Ni korehan tuh. Wah. Cai. Ya nah. Salah jalannya. Cih, salah. Kalau lagi tuas gini. Kering alia ke mana? Kering alia ke mana? Kali itu bahasa imak kak dia. 3 bros gini. 3 bros.
Hmm? Itu tadi ada tadi. Nah, di punggung orang juga nih. Tapi semuanya iya ngaliuk berarti. Ini dia geng yang namanya batu ngaliuk. Cuk beca iya tadina tekia posisinya kamari-kamari mah. Terlepas dari mitos atau faktanya, teuing sahanu apa nu jelas mah pemandangan indah pisan. Nah, sampai jumpa geng. Tong hilap subscribe-nya. Namun aku kita mau Sok naik ke luhur moal. Jauh-jauh tidinya tidia naik nah. Ngesekeun tidinya naik na geuning. ayo sih kita lagi. Emang aruna. So,